para ibu, para bapak hadirin sadayana jamaah pangaosan, wabil khusus kasepuhan di ieu tempat sadayana kusim kuring dihormat. Alhamdulillah wa syukurillah nugraha Allah dina wengi ayeuna dilelerkeun ka urang sadaya sehingga tiasa kempe ngariung dina raraga pangaosan anu rutin dilaksanakeun sasasih sakali. Sanu kaleresan jiga nama wengi Kemis ayeuna mah ieu teh teu acan aya sasasih nemet 3 minggon. Mung jalaran wengi Kemis payuna saurna aya wagelan dipayunkeun wae karena wengi ayeuna engke mah kapayun biasa wae sakumaha jadwal paranti dilaksanakeun pangaosan saban wengi Kemis kahiji ngetangna sasi Hijriah. Mugia ku kempelna urang dina tempat pangaosan sing janten wasilah hasil ilmu anu mangfaat. Anu kusababiah ilmu mangfaat tiasa ngaraih kabahagiaan ti dunia parat nepi ka akhirat. Sadayana anu ngiri ngarojong kana wujudna ieu pangaosan ngaliwatan emutan tanagi kali harta banda. Mugia eta sadaya pengorbanan dicatat ku Allah salaku amal soleh kapenak jaga yaumal jaza. Ahli barzah khususna ahli barzahna kersa Nabi Ahad sareng Ani Mang Aed umumna mah sadayana wae ahli barzah ayana di alam barzah ku Allah Subhanahu wa taala ditempatkeun dina tempat nu pinuh ku karidoan anjeunna. Amin. Ditempatkeun dina raudhatun min riyadil jinan, ditebihkeun tina hufratun min hufarinil. Utamina mah sadayana wae ahli barzah pangaosan tinangtos aya anu dikantun ku ibu, ku rama, ku nini, ku aki, buyut bau jang kawaring sareng saterasna. Sadayana wae umat muslim muslimat aya di alam barzah ku Allah ditempatkeun dina tempat nu pinuh ku rahmat oge magfirah anjeunna. Allah hadiniyah ba'dal mazkur al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Ngaji teh jadi jalan karena amal. Jaji teh jadi jalan karena boga ilmu. Ilmu jadi jalan karena dibisakeun amal. Mangkilang boro-boro anu boga ilmu nu teu boga ilmu, nu boga ilmu keneh ge kaancam cilaka. Al alimuna kulluhum halaka ilal amilun. Nu boga ilmu wae oge kaancam cilaka kecuali nu ngamalkeun kana ilmu. Komo lamun teu boga ilmu. Cacak ning ilmu boga teu diamalkeun mah cilaka. Wal amiluna nu ngamalkeun kana ilmu kulluhum halaka. Anger aranjeunna ge kaancam keneh cilaka illal mukhlisun kecuali anu ikhlas dina amalna. Watak al ilmu tariqun ilal amal wal amalu tariqun ila ilmil laduni. Ilmu jalan kana dibisakeun amal, amal jadi jalan karena ayana ilmu laduni. Ringkasna ilmu laduni mah ikhlas we ku Allah dibikin karena hatena. Matak tuluy we urang mujahadah dina amal bisi aya kahayang nafsu dina amal di perangan engke hasil tina mujahadah dibersihkeun ku Allah hatena tina tujuan kalian ti Gusti Allah. Loba jelema anu ku amal tujuanana kaguerila. Getol puasana, getol wiridna, getol sholat sunatna, tapi aya nu dimaksud ku hatena. Daek sote soson-soson ibadah keur ngalobakeun hartana
keur ngaluhurkeun pangkatna malah hayang dibere mukasapah ku Allah nyaho kana nu gaib boga tujuan ngamal teh hayang apal gerentes hate batur ame engke ku batur uing disebutkeun hebat malah batur ka kuring nyebut wali sabab kuring bisa apal kana gerentes hate batur eta teh disebutkeun solihun fil ibadah beres dina lahiriahna magetol amal ngan fasidun fil ubudiyah tujuan hatena nyalahan lamun alus lahiriahna goreng patut batiniahna eta teh dina taatna aya maksiatan aya taat lahir ngan batina maksiat nalika lahiriahna taat batina maksiat keukeuh eta teh al amiluna kulluhum halaka sanajan amal geus aya tapi kaancam cilaka gara-gara teu mujahadah nafsu keur amalna balik tak keur amal nganteur kana kahayang hawa nafsu matak muga-muga we urang urang nyumpingan kana pangajian Allah maparin ilmu laduni cinek nama bisa ngaikhlaskeun Allah kana manah urang sadaya dina nalika amal khususon ila muallif fi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Tantu naoneun dalil nakli kana nunggal di Allahna qiyamuhu binafsihi dalil nakli qiyamuhu di Allahna eta kieu bacakeun ayat Qur'ana dalil nakli qiyamuhu di Allahna eta kieu bacakeun ayat Qur'ana mangga dalil nakli qiyamuhu di Allahna eta kieu bacakeun ayat Qur'ana dalil nakli qiyamuhu di Allahna eta kieu bacakeun ayat Qur'ana Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sareng Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum artosna Allah nu wajib disembahna nu hirup nu jumeneng zat anjeunna artosna Allah nu wajib disembahna nu hirup nu jumeneng zat anjeunna mangga artosna Allah nu wajib disembahna nu hirup nu jumeneng zat anjeunna artosna Allah nu wajib disembahna nu hirup nu jumeneng zat anjeunna dikeun dalil nakli qiyamuhu di Allahna eta kieu bacakeun ayat Qur'ana Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum artosna Allah nu wajib disembahna nu hirup nu jumeneng zat anjeunna dalil nakli teh fungsina memperkuat dalil akli ari dalil akli mah meunang ngabuahkeun tina akal ai dalil nakli mah meunang mindahkeun tina Quran atawa tina hadis matak dihanap geus dibagi dalil teh aya dua aya dalil akli aya dalil nakli ai dalil akli mah meunang ngabuah tina akal meunang mikir
Lamun dalil nakli mah menang minahkeun tina Quran. Fungsina dalil nakli keur nganyakeun, keur memperkuat karena dalil akli, akal ngartieun dikuatan ku Quran. Kumaha ngartieunana akal atos kamari dipengker Allah kasipatan ku qiyamuhu binafsihi. Memeh ngadalil sing paham heula naon maknana qiyamuhu binafsihi cek di handap aya 2. Hiji Allah goniyun anil mahal, anu kadua Allah goniyun anil muhosis. Ari goniyun teh teu butuheun, beunghar goniyun teh ngaran beunghar teh teu butuh. Matak lamun aya jelema beunghar butuh keneh, lain beunghar fakir. Allah maha kaya, anu beunghar lianti Allah miskin. Kantos Pak. Allah maha mulia, anu mulia lianti Allah hina. Allah maha gagah, anu gagah lianti Allah lemah. Kantos. Allah jumeneng kalawan dat anjeunana eta mah sunana tina qiyamuhu binafsihi lain makna. Kakarek bisa nyunakeun. Maknana mah 2, goniyun anil mahal. Allah teu butuheun kana tempat pikeun picicingeun dat Allah. Da perkara nu wujud teh aya 4, teu butuh kana tempat, teu butuh kanu nyieun. Eusina nu teu butuh kana tempat jeung teu butuh kanu nyieun teh zatna Gusti Allah. Sifat Allah teu butuh kanu nyieun ngan butuheun kana tempat. Naon tempatna sifat zat, maka hukum sifat kumaha zat. Kullu ma lazamal qadima fahuwa qadimun. Kulantaran sifat tumetep dina zat nu qadim, maka hukum sifatna ge kabawa naon? Qadim. Matak zat Allah teu butuh kana tempat, teu butuh kanu ngayakeun. Sifat Allah butuh kana tempat ngan teu butuheun kanu ngayakeun. Lianti Allah dat manusia jeung sifat manusia. Zat manusia teu butuh kana dat sejen. Tapi sifat manusia, dat manusia butuheun kanu nyieun. Sifat manusia butuheun kana dat keur cicingna eta sifat. Jeung sifat manusia ge butuheun kanu nyieun. Matak di makhluk mah dua-duana ge butuheun kanu ngayakeun. Dat urang aya butuh kanu ngayakeun sabab anyar. Ngaran anyar wujuduhu ba'da adamin. Dat urang mah ayana ge eueuh heula. Sakur perkara nu ayana eueuh heula misti butuh kanu ngayakeun. Tanu ngayakeun teh Gusti Allah. Sifat nu aya di urang, pinter urang, jagoan urang, beungharna urang, jangkungna urang, penekna urang, butuheun kanu ngayakeun. Da memeh dijangkungkeun mah pantes penek, memeh dipinterkeun mah pantes bodoh, memeh dibeungharkeun mah pantes fakir. Duana ge pantes uluhi. Jeung eueuh nu ngarojong kana kudu beunghar, eueuh anu maksa kana kudu beunghar. Jaiz akli Allah ngabeungharkeun ka jalma, jaiz akli Allah makirkeun ka jalma. Jaiz akli teh yutasawwaru fil akli wujuduhu wa adamuhu. Akal ngartieun ayana jeung eueuhna. Matak lamun jelema paham kana yen Allah kana perkara anu mungkin, wenang hukumna pikeun Allah. Fi'lu kulli mumkinin autar kuhu, moal loba ngeluh hirupna. Arek beunghar Allah nu ngabeungharkeunana. Arek fakir Allah nu mangirkeunana. Anu teu betah teh kurang alus sangkaanana ka Gusti Allah. Ilam tusin dzonnaka, lamun teu sanggup ngaluskeun anjeun dzonnaka kana sangkaan anjeun ka Allah. Mun urang teu sanggup ngaluskeun sangkaan urang bihi ka Gusti Allah. Bisifatihi al-aliyah, ngaliwatan sifat Allah anu luhur. Maka pahasin dzonnaka biwujudi muamalatihi maka. Maka kudu ngaluskeun anjeun kana sangkaan anjeun ka Allah kusabab aya muamalahna Allah ka anjeun. Mana muamalah Allah ka anjeun? Anjeun dagang dibere untung. Kitu mah dibere rugi teu bisa husnudon urang teh ka Allah. Anggar we osok aral hate teu dibere rugi. Mun anjeun teu bisa syukuran atawa teu bisa alus sangka ka Allah nalika dibere rugi, atuh bisa-bisa alus sangka ka Allah nalika dibere untung. Mun anjeun keur gering teu bisa alus sangka ka Allah, atuh keur cager-cager bisa alus sangka ka Gusti Allah. Matak buah tina alus sangka ku ayana muamalah Allah ka anjeun, ku ayana anjeun dibere cager, ku ayana anjeun dibere untung dina dagang, buahna teh syukuran ka Gusti Allah. Tapi lamun anjeun ayeuna alus sangka ka Allah ngaliwatan sifat anu mulia di Gusti Allah, jadi lain ningali untungna, lain ningali beungharna, lain ningali jagjagna, lain ningali jadi pajabatna sanes,
tapi ningalina teh karena sifat mulia na Allah, karena sifat saya na Allah. Allah maka sifatan ku sifat kasampurnaan. Ngan urang hungkul teu paham ka Gusti Allah. Kuku bager Allah mere fakir teh. Da geuning keur dibere beunghar mah hese ngaji. Geuning keur dibere beunghar mah anjeun teh hese salat, hese berjamaah, hese bakti, hirup bedegong, hese bisa tawadhu, takabur seumur-umur. Mata ku Allah dipiceunan harta anjeun, jabatan anjeun, gitu li. Jag-jag anjeun matak mun husnudon bager Allah da keur sagala boga mah wing teh hese balik ka Allah matak ku Allah ngajak diberi leungit teh hartana balasnya Allah ka urang tuh lamun urang inget karena sifat saena Gusti Allah ka Allah teh kasifatan qiyamuhu binafsi. Pertama wajib mukallaf paham kana maknana naon maknana qiyamuhu binafsi jumeneng kalawan dat anjeunna sanes. Eta mah persamaan bahasa qiyamuhu binafsi bahasa Arab jumeneng kalawan dat anjeunna bahasa Sunda mana nama dua hiji goniun anil mahal Allah teu butuheun kana tempat kadua goniun anil muhassis Allah teu butuheun kanu ngayakeun ayil mujid muhassis teh di makna mujid kanu ngawujudkeun kalau teu peryogi Allah da Allah mah ayana ge teu eueuh heula jeung Allah ayana teu kasamper ku eueuh. Mun Allah ayana teu eueuh heula berarti Allah mah teu butuheun kanu ngayakeun. Ai urang mah ayana teu eueuh heula, pangna aya nu ngayakeun. Babari nyusulna. Sah ka urang mananyakeun ti iraha ka Allah mah teu sah nanyakeun ti iraha. Da Allah mah teu butuheun kanu ngayakeun. Da Allah mah aya. Ujug-ujug ayana teh ling ujug-ujug aya we Allah. Tadi teu katempuh pucung hulu ujug-ujug aya. Atuh anger eueuh heula kitu. Mun ujug-ujug eta mah tadina eueuh Allah mah teu kasamper ku ujug-ujug da ujug-ujug mah bahasa jelema tadina mah tara ngaji ujug-ujug ngaji jelema ujug-ujug tadina mah eueuh ayeuna jadi aya kan kalian ujug-ujug teh patut dicurigai buat tingkeur loba hutang daek saudara da geuning keur sagala aya mah teu peti haya kan kudu diomean mun init ngaji hayang kabayar hutang barokahna tina pangajian salah tujuan ngaji mah sejak milari ilmu keun we eta mah da bonus mising teu dimaksudan oge maksud urang mah geus fokus ka Gusti Allah nu ngayakeunna hutang Allah nu ngaleungitkeun kana hutangna ge Gusti pangsalah-salahna jelema nununa masalah Allah tapi neangan solusi pikeun masalah kalian ti Allah salahan. Lamun Allah nununa masalah berarti nu ngaleungitkeun eta masalah ge saha? Gusti Allah mata kulah laporan kalian ti Allah. Urang mah sok laporan sautak-sautik laporan kalian ti Allah. Bebeja kena-kena teu boga duit bebeja kanu beunghar. Menta pagawean kanu beunghar ulah lain ulah ngantong dibarengan ku hate pek bebeja mah ngan lamun itimad kanu beunghar hate keur tingkah bebeja anjeun sarua jeung ngusir diri tina jadi abdina Gusti Allah. Uing bebeja akan nu beunghar tategenan hate nu beunghar bakal mere pekerjaan ka kuring nalika kuring boga pekerjaan ditekadkeun ieu di pekerjaan teh hadiah ti nu beunghar lain Allah rek mere pekerjaan ka anjeun sabab dohiriahna ngaliwatan jelema beunghar hartina lain ulah bebeja menta pagawean ngan ulah sote nekadkeun si eta nu bakal mere pagawean kartos beuneusan. Eta kakarek disebutna ahli sunnah wal jamaah. Maksud lahiriahna tetep dilaksanakeun, batiniahna mah ulah milu kana lahiriah. Lamun batiniah milu kana lahiriah, malah jadi itibanda kana lahiriah, wayahna teu jadi abdina Allah. Eta tos paham ta urang teh kana makna. Lamun geus paham kana makna, perkuat pemahaman eta ku dalil. Naon dalilna qiyamuhu binafsihi? Ya, lamun ayeuna tinggal balik setik. Allah teh pancek tadi beunghar, teu butuh kanu ngayakeun. Mun Allah butuh kanu nganyarkeun, tinggal malikeun ku otak. Allah teh cek tadi teu butuh kanu kana tempat. Allah teh teu butuh kanu ngayakeun. Mun Allah butuh kana tempat, tinggal liba. Berarti Allah teh sifat mun kitu. Dan nu butuheun kana tempat manaon? Sifat. Allah mah lain sifat dah. Allah mah mutasipun anu kasifatan, nu kasifatan mah lain sifat naon?
zat. Mun dikira-kirakeun Allah butuh kana tempat berarti Allah sifat. Mun Allah sifat moal mata kasifatan ku sifat, as-sifatu la tatasifu bi sifat. Sifat moal kasifatan ku sifat, nu kasifatan ku sifat manaon? Zat. Teu gancang teuing kira-kira. Dan nu butuheun kana tempat masa kali dinaon? Sifat. Sedangkan Allah rek naros ari Allah teh zat atau sifat? Zat Allah mah gitu. Zat Allah anu kasih mata. Kedua, Allah teh cek tadi maknana goniun anil mukhasis. Teu butuheun kanu ngawujudkeun Allah, tinggal balikeun nyeun dalil mah. Mun dikira-kirakeun Allah butuh kanu nganyarkeun, butuh kanu aya. Berarti Allah teh anyar mun kitu. Allah teh pan teu butuh kanu ngayakeun. Teu butuh kanu ngawujudkeun Allah, hek di dalilan, kumaha dalilna? Balikeun keterangan. Mun Allah butuh kanu ngayakeun, berarti Allah teh anyar. Ari anyar teh tadina eueuh, mun tadina eueuh tuluy ayeuna aya, pasti butuheun kanu ngayakeun. Berarti mun Allah butuh kanu ngayakeun moal aya kidam, sedengkeun geus ditetepkeun memeh kiamu binafsi dihanap sifat kidam jeung sifat bab ai kidam teh adamul awaliyah. Eueuh bangsa mimiti pikeun wujudna Gusti. Mun Allah eueuh heula butuh kanu ngayakeun. Nu ngayakeun Allah butuheun di kanu ngayakeun, nu ngayakeun deui butuheun di kanu ngayakeun. Tasalsul ngaranna. Tatabul asya wahidan ba'da wahidin ilama la nihayatalah. Butuheun Allah ka Allah anu kadua, Allah nu kadua butuh ka nu katilu, tuluy eueuh tungtungna. Atawa daor, naon daor? Tawakufu syai'in ala syai'in akhar. Silih ayakeun Allah butuh ka nu ngayakeun. Nu ngayakeun Allah butuh ka Allah. Muih we di dinya. Eta teh mustahil muih nama di dawaan, muih nama di tiluan, muih na di opatan. Mun tasalsul mah eueuh tungtungna jiga oray-oraya. Mustahil. Urang geus nekadkeun dihanap Allah kasifatan kidam, mun Allah kidam eueuh mimiti pikeun wujudna Gusti. Nah, eta teh dalil akli. Dalil nu eta diperkuat teh ku akli ku Quran. Mana? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Salaresna mah ieu saayat teh mahi keur dua dalil. Hiji keur dalil sifat qiyamu binafsi aya qayyum, kadua pikeun sifat hayat aya hayyul qayyum. Kan kalaresan keur ngabahas sifat qiyamu binafsihi berarti anu jadi objekna ieu dalil teh bahasa al-qayyumna. Allahu ari Allah. La ilaha eta teu aya dat nu wajib disembah, teu aya dat nu wajib dipangeranan, teu aya dat nu wajib ditaatan. Teu aya. Mana kira-kira makhluk nu aya di alam dunia nu teu taat ka ilah? Kabeh ge keur taat ka ilah. Paremontok taat ka ilah. La ilaha teu aya nu ditaatan. Gula amis taat ka ilah, cabe lada taat ka ilah, ibu sumping kana tempat pangaosan taat ka ilah. Nu teu datar kana pangajian ge hakikatna keur taat ka ilah. Ngan ayana dina takdir anu awon. Itu taat ka ilah. La ilaha illallah teu aya dat nu ditaatan kajaba Gusti. Kabeh ge keur taat ka Allah. Mahali zuhur hungkul aya alus aya goreng. Jeung tong ditanyakeun kunon Allah nyeun alus, kunon Allah nyeun goreng. Padahal mah cara Abu Bakar Abu Jahal teh sina iman. Latus alu amayam alu tong ditanyakeun perkara nu ku Allah dipigawe. Migawe naon Allah? Migawe kufur ka Abu Jahal. Ari ka Abu Bakar migawe iman. Ka Abu Bakar nuna iman, ka Abu Jahal nuna kufur. Hak peto Allah eta mah mun arek ge tanyakeun naon hikmahna. Hikmahna pangna dijieun kufur dijieun iman, sabab Allah nyieun dua tempat, aya surga aya neraka. Kawasa Allah nyieun jelema iman kabeh ulah aya nu jadi Nasrani, ulah aya nu jadi Yahudi, ulah aya nu jadi musyrikin, kabeh sina muwahhidin, nauhidkeun ka Allah, kawasaeun Allah. Itu. Geuning cenah teu nyieun jiga teu mampu, ulah nyangka Allah teu mampu kan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ulah ditanyakeun nu geus dipigawe ku Allah, hak peto Allah. Teu aya ranah nanyakeunana ka urang, mun arek tanyakeun naon hikmahna. Tak syukuran urang teu apal, nah arek ka surga, nah arek ka neraka. Ngan Allah mere syariat, Allah mere adat, mere
Paka sabab mere sabab tah sabab jalan ka surga mah ka dieu ceuk Allah ieu sabab jalan ka neraka saha nu geus noong nasibna lamun geus paeh bakal bagja jeung bakal cilaka pan teu katoong kulantaran katoong urang dibere akal potensi pikeun milih mana nu alus mana nu goreng itu sanes Allah maparin jalan tah ieu jalan alus tah ieu jalan goreng hartosna Allah nu wajib disembahna Allah teh ilahua kecuali Allah al-hayyu Allah teh anu hirup al-qayyumu turdat anu beunghar qayyum teh teu butuheun kanu ngayakeun jeung teu butuheun kana tempat atawa al-qayyumu teh nuju meneng kalawan zat anjeunna nana eta mah persamaan bahasa da pihartieunna mah Allah teu butuh kanu ngayakeun jeung Allah teu butuheun kana tempat. Oke kantun sifatul wahdaniyah. Wallahu a'lam bishawab.